Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmandina Mara. Bu istri pamaget anu sepuhna nu caket tebihna. Kumandara mangsa dena wargi. Pamugi bae sarehatnya, sehat jasmanina, sehat rohanina digambelkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipiar pusim kuring siang kalayan wangi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Sikulup karangan Kiliksa bagian nu ka-47 kanggo dinten ieu. Dina bagian anu ka-46 urang masih nyarioskeun obrolan Mang Daryo sareng Iman teh anu di mana harita anjeunna muka isi karung nu dicana ku bahandok teh geuningan. Nyatana artos harita Mang Daryo teu tiasa ngadongengkeun hal ieu ka Iman engke bae saurna dipainun RT. Da kumaha jeung naik carita waga meureun ngadongkeun dugikeun ka lengsena. Dongeng nama panjang wayahna moal dicaritakeun ayeuna ieu. Isukanela sakalian di bumi Pak RT menujang hayang nyaho mah datang we nya ka bumi Pak RT. Sok Bandungan ayeuna mah ieu karung urang buka ieu. Kitu ceuk Mang Daryo bari terus muka karung. Talina henteu dikereut sangkan kapake deui engkena. Barang berai gebeg Mang Daryo harita ngagebeg, alpetan ngagebeg sadagar kebeg. Nya kitu deui si Wawat jeung si Iman. Tiluanana simpolohok jiga anu keuna ku tenung. Samalah si Iman mah mending ngalepar sabab kakara harita nempo duit anu kacida lobana. Sakedapan mah tiluanana daya nu nyarita jadi ngaharulang we jiga anu bingung. Sanggeus sandalila si Iman geus teu kuat nempo duit anu sakitu lobana. Kalayan teu sadar salongkrong leuna rek ngodok duit tina karung, tapi plak ditepak ku Mang Daryo bari nyarita. Is, nanaonna eta ulah gagabah. Ieu mah lain duit samaneh ieu. Matak cilaka jeung matak bahaya. Cicing ulah ngopepang we atuh leungeun teh. Da mangge butuh hari ku duit mah. Ceuk Mang Daryo harita bari ngareret kana beungeut si Iman. Atuh purungkut si Iman teh murungkut. Manehna teu wanian ngarampa eta duit kalapok nyarita. Aduh, teu kuat kuring mamang. Eta nempo duit mah dikampir pinu sakarung. Mangganing uing boro-boro ngabogaan, nempo oge kakara ayeuna mah. Numatak teu ngabogaan oge. Atuh ngarasa ngarampa emang peung aya. Da can puguh manggih deui atuh duit nu lobana jiga kieu. Ih, dasar maneh mah mata duiteun. Meni hejo ari nempo duit teh. Ulah gagabah euy, duit siluman eta teh. Dewek lain teu butuh, tapi tu sudi dewek mah nukeran duit ku nyawa. Hah? Duit siluman? Aduh, lain di mana eta maneh nyaho wat? Panya dewek teh teh naon teh anu naon teh nyaho ngalana dewek mah. Geus ulah loba tatanya bisi kawalat. Ayeuna mah urang nungguan parentah ti Mang Daryo we lah. Jawab si Wawat tarita bari nunjuk ka Mang Daryo. Heueuh nya kate tah bade dikumahakeun ieu teh Mang teh. Da bade dibagi 3 wae ieu teh. Sawios abdi mah kabagian recege lah. Anu arageungna mah sok hese nukeurkeun. Cik si Iman bari ngareret ka Mang Daryo. Si Ujang ngacicing heula atuh. Sab ieu teh lain perkara enteng-enteng. Kieu geura ari hayang nyaho mah. Sok dariuk deui lah. Ngarasa se pangrek nyarita sagedeung ieu. Ieu karung urang talian deui nya. Cik Mang Daryo bari terus nalian deui karung manehna. Terus diuk deui ka wastadi. Atuh tungtung lama si Iman jeung si Wawat oge dariuk deui. Teu lila pok Mang Daryo nyarita deui. Jang Wawat kitu deui ka Jang Iman. Urang teh manggih duit anu lobana sakarung. Ceuk saliwet mah urang teh untung sabab loba duit. Sedengkeun urang mah ngala duit 500 perak ge kudu meres kesang. Taina manggih duit nu sakieu lobana. Saha nu teu bunga. Tapi urang kudu inget kana papatah kolotnya. Jadi urang teh ieu teh geuningan. Cekolot ulah hariput ku teu teureuyeun.
kudu asak sasar jeung apik pamilih. Loba duit cantang tu senang sabab kudu puguh heula jujutanana ieu teh nya. Tah komo ieu mah ka panggihna teh dinu hara-haraeun apan. Ieu teh hiji-hiji tempat anu teu pantes aya duit loba. Lamun manggihan di bank mah mangka karayakin pisan. Apan ieu mah kapanggihna di sisi jalan. Tur dina kaayaan peuting da pasosore mah jelas teu aya. Sedengkeun anu nundana atawa nu miceuna hiji jalma anu ku urang geus pada nyaksian kaayaanana. Nyata Bah Ondok teh. Walah. Wawat jeung Jang Iman ka Bah Ondok. Ya wawuh. Cik jawab heula ku Jang ye. Cek Mang Daryo bari neuteup ka si Iman sabab si Iman anu hejo kana duit teh. Ih kantenane wawuh mamang. Sabab imah Bah Ondok teh cakat pisan karompok abdi. Ari kitu kumaha Mang? Heueuh apan ujang ge nyaho meureun. Yen si Abah teh usahana teh teu parok jeung batur. Ngartiin teu Jang? Ji, ngartiin teu? Oh, nya eta teh lain Mang munjung teh lain. Tah geuning nyaho. Lamun urang nyaho kana hal eta tangtu ujang moal haripeut ku ieu duit. Sabab ujang bakal nyaho sorangan lamun ujang nyokot ieu duit. Sabab sing inget Jang Iman. Tahun ieu teh Bah Ondok teh can kadenge nya kapapatenan tah. Tah hartina Bah Ondok can ngirimkeun wadah ka Butahejo gitu tah. Nya. Jadi lantaran anakna geus beak teh atuh barayana geus bersih, bujangna anu nyaho kalabur, anu aya ge geus beak. Jadi nurutkeun hitungan Mang mah ieu teh Jang. Bah Ondok teh keur neangan piwadaleun ku jalan miceun duit nu sakieu lobana. Karti teu tah? Cik Mang Daryo nanya deui ka si Iman. Kahartos ih. Palias teuing. Bakat kusieun aduh. Palias ya teh Mang aduh. Palias jadi palis. Mung Mang mung abi mah mung. Tah geuning kaharti. Tapi ampun paralun ieu nya. Pun Mang teh lain nyangka teh bener ka Bah Ondok ngan ulantaran geus pada nyaho jeung aya buktina nya nu mata wani nyarita kieu. Lainna Mang rek nanya ieu kanu duaan tah nya Kajang Iman jeung Kajang Wawat kudu dikumahakeun ieu duit teh ieu ku urang. Na pulangkeun kana urutna atawa pulangkeun ka Bah Ondok cik hayang nyaho ieu mah ieu. Ya aya naon tah aya anu bisa gitu mikiran atawa henteu. Pokona Mang mah hayang nyoba otak budak ngora we mah ye. Cik Mang Daryo bari neuteup ka si Wawat jeung ka Iman. Atuleung duanana harita teh ngaharuleng wargi. Tetela ari dibawa ngomong anu bener mah hese geuningan. Teu cara heureuy manika babari pisan. Nya ditanya kitu sakecap oge jawabna mani murudul. Tapi sanggis rada lila ubuhan si Wawat mah geus boga luang pangalaman, pok manehna teh ngajawab wargi. Numutkeun emutan abdi mah kieu Mang eta teh. Naing kitu ge manawi katampi ku Mang, upami dibalikeun deui kana urut tadi, tangtu bakal kapanggih ku jalma sejen Mang. Mang kaning cantang tu nyahueun kana rahasiana eta duit. Jadi tangtuna ge eta jalma nu manggihan bakal jadi korban Bah Ondok. Sebab usaha nu teu hejo nempo duit. Kukituna lamun ieu duit dibalikeun ka urut tadi sarua bae jeung ngantep batur pinanggih jeung kacilakaan. Sedengkeun urang nyaho. Jadi tangtu urang teh boga dosa. Kahiji eta, ayeuna kaduana lamun ieu duit dipulangkeun ka Bah Ondok, ieu teh sarua bae jeung ngagali kuburankeun awak sorangan. Atawa sarua jeung oray anu nyamperkeun paneungeul. Pokona moal pihadeun lamun urang mulangkeun ieu duit ka Bah Ondok. Jadi duanana ge ulah ceuk abdi mah. Nanging duka upami numutkeun pun Iman mah teh. Ceuk si Wawat bari nunjuk ka si Iman. Mang Daryo mani unggut-unggutan bakating ku panuju. Bener eta teh bener pisan tah. Ayeuna kumaha ieu pamanggih Iman? Na satuju kana pamanggih Wawat atawa boga pamadegan sorangan.
Sok caritakeun ka Mang hitung-hitung latihan dah. Ceuk Mang Daryo harita bari ngareret ka si Iman, ok si Iman ngajawab. Ari pamanggih Kang Wawat bener, pamanggih Mang Daryo bener kitu tah. Ari numutkeun euing mah kieu. Kulantaran dipulangkeun ka baonok ulah, kana urutna oge ulah, jadi ayeuna eta duit tetep aya di urang. Anu leuwih hade mah mending bagi 3 we lah. Ngaradosana ku sararea kitu. Si Ujang ngapanyak kitu anger wah. Ulah mata duiteun hirup mah. Eta mani hejo kitu eta panon. Ulah kitu Jang pamali eta teh pamali. Sok dengekeun pamanggih Emang. Cik kumaha atuh. Sugane uing kabagean. Ieu Jang. Mangkung sing ngadenge beja ye namun manggih duit atawa naon bae barang berharga nya saperti nu kapanggih ku urang ayeuna. Cenah mah bisa kapemilik ku urang kalayan teu matak mawa cilaka. Ari carana tah. Kumaha cenah Mang kumaha tah? Sabar atuh. Kunaon maneh teh jiga nu dengdek. Ulah kitu euy Kang Wawat leuy. Euing lain dengdek. Tapi geus teu sabar hayang buru-buru nyaho. Sugane urang kabagian sok. Teraskeun di Mang kaninya. Ceuk si Iman bari neuteub ka Mang Daryo. Tita digerek diteruskeun ku Mang mah. Ngan Ujangna teh sabar. Cicing atuh ulah ngareong wae. Sok dengekeun nya. Ceuk beja mah eta duit bisa kapimilik ku urang kalayan teu matak paragat nyawa. Carana kudu diigelan sing nepikeun ka leuleus. Sing nepikeun ka nambru, sing nepikeun ka teu bisa nangtung. Ari minangka pangiringna urang kudu ngocoblak sorangan tah kusungut. Minangka gamelanana atau minangka tatabuhanana. Lamun urang godegnya kudu nyebut gung tanurutan sora goong. Lamun ke ngarampaya kudu ninggang kana tapak kendang atau kecerek. Tah eta teh kudu dibarengan ku sungut anu niru-niru sora gamelan. Cik lamun kitu tah saranggup henteu. Cik Mang Daryo bari neuteub kanu duaan. Si Iman jeung si Wawat mah dipaheula ngajawab. Sanggup lah, sanggup Mang, sanggup. Uing ge sanggup pisan. Babari syaratna teh geuning. Mang Daryo, batur mah tukang manggung jaipongan atawa bangreng atawa hayang goleknya, hayang menang duit teh 100.000 teh kudu sabeuting jeput. Jaba loba baturna, jaba loba modalna, jaba loba anak unak andikna nih. Urang mah sakarung ku tiluan, modalna ngan ukur ngan ukur ngigel wungkul tah. Bati wungkul eta mah Mang Daryo. Sakarung teh itu pikiraneun. Sok jadikeun lah. Ulah ditawar deui pokona mah. Ceuk si Iman bari pepetah pakupis. Ngomongna nyerocos jiga nu sieun kapiheulaan. Aduh cakakak Mang Daryo jeung si Wawat sariri. Eta si Iman kalakuan nepi ka kitu. Cik atuh lalaunan nyarita teh. Eta sawer manika nyebrot tina paham. Kurang rekep sarig-signa teh euy. Geun satuju lah Mang lah. Ulah salampang. Nya syukur ari satuju mayu urang cobaan kutiluan ye. Tapi di mana makalanganana ieu sabab kudu dinu lengga da tiluan. Manggerek ngilu ngareng kenek ieu sabab hayang kabagian Mang oge. Itu cek Mang Daryo bari nyerengeh, aduh gancang si Iman nempas. Ulah susah-susah Mang. Urang di jalan we lah, apana lega tuh. Kareng duit tunda di tengah, ari urang kudu ngigel ngariumpan, jiga ngigelan bangreng. Ayo, uru-uru Mang ah. Nya hayu yang ah. Tapi kayak heula nya urang kudu tarapi bisi rugi teh. Ieu duit urang tempo sakali deui. Nah bener eta teh duit bisi tadi salah tetenjoan urang teh. Ceuk Mang Daryo barigap kana karung terus talina dilaan berai karung muka. Ari si Iman harita hideung nyokot lantera eusi karung teh di teang di caangan. Atuh breh ku tiluan ka tempo eusina tetep duit 3 tadi. Atuh geus kitu mah pok si Wawat nyarita. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @manggina-mara. Taka wargi saha bae ieu mah di mana bae. Ayana wargi boh anu caketna anu tebihna nya
anu resep ngadaungkeun dongeng Sunda kalayan nuju ngadangkeun danget ieu. Mangga uri jeung ngadaungkeun we kasadayana. Etang-etang landung pangberahmana tanapi landung nyariakeun mana. Ulah ila pargi nya subscribe-na sareng bunyi lonceng atau like and share-na oge. Ulah hilap. Nyukeun di contreng kasadayana. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana nya. Anu teu acan diantos kanu parantos naon kitu subscribe sareng sajabina subscribe-na ngaturkeun nuhun. Mangga wargi ayeuna mah ulah sering teu nu kapihatur nya turna buku dongeng mal kabaca. Sadayana maya malah geuningan arusul saparos ditamahan deui cenah waktosna. Aduh ada repot itu. Bami langsung kieu we benten sareng rekaman nya wargi rekamanna teh patos repot ieu. Tah mangga ayeuna mah urang lajingkeun bae carios atanapi dongeng Sunda dina judul Sikulup bagian anu ka 47. Ngesemang lah yakin sakitu ge piraku duit arek jadi kalakay. Sok kalian deui mang kadinya bisi dirawuh ku si Iman tah. Ceuk si Wawat bari ngareret ka si Iman. Ulah ngahina Kang. Sok urang pagetol-getol lah ngigel lah. Jeung uing sahata nu pangkuatna. Lamun kuat lila eta anu kabagian panglobana. Sok lah. Ingakeun ngigelan dongeng oge kuat sapuluh lagu. Mangkaning laguna paranjang, acan ditamah ku ngamairan ka batur. Ari Kang Wawat kuat sabaraha jam. Ulah waka sombong, song buktikeun heula. Jadilah, sok Mang Daryo geura sadiakeun tah. Malah geura parancahan deui, urang buru-buru bisa kabur urang manten ieu teh. Ceuk Iman bari ngareret ka Mang Daryo. Ari Mang Daryo harita teh geus beres nalian di karung. Atuh pok ngajawab, "Heueuh Jang, yeuh urang ngawimitian yeuh. Sok bawa tah lanterana. Keun duit mah kumbang dipanggul yeuh." Ceuk Mang Daryo bari rengkenek duit teh dipanggul, punten rengkenek duit teh dipanggul. Terus dituturkeun ku si Iman jeung si Wawat. Atuh anu ditujuna jalan gede anu teh jauh di Garduh. Teli lagi geus nepi. Atuh guprak karung duit ditunda di tengah jalan, pok Mang Daryo nyarita deui. Lantaran ayeuna mah tunda heula tah luhureun karung jeung Iman. Terus geura saringkil, yuk urang ngamitian ngala berkahna tina ieu duit yeuh. Ceuk Mang Daryo bari melitkeun sarung kana cangkengna. Ari si Iman kaloyong ka tengah pakalangan, terus nunda lantera luhureun karung. Geus kitu terus mundur pok nyarita. Sok geura balakaan Mang. Geura balakan maksudnya lain balakaan. Geura balakan. Da inga geus singkil ti tadi keneh. Nya Mang, sok lah urang mimitian. Ceuk si Wawat bari singkil. Anduk anu tadi meulit teh dina beuheungna gancang dibuka terus dipake ngabeng ka resilahna. Ari sarungna harita nurutan Mang Daryo sina meulit kana cangkengna. Ari Mang Daryo pok nyarita. Dur panjang lagu Kembang Gadung. Ceuk Mang Daryo bari rengkenek ngamitian ngigel. Ari bahamna ngocomang niru-niru sora rebab jeung saron. Ditema ku si Iman anu niru-niru sora kendang. Jadi kitu nanti sarua bari ngarengkenek ngigel. Disusul deui ku si Wawat anu niru-niru sora goong. Malah rengkenek manehna ge ngigel. Tungtungna tilu jalma teh sing rengkenek di tengah jalan, sing rampayak bangun ngeunah pisan. Sungutna teu eureun-eureun ngomongna oge nurutkeun sora gamelan. Angin detik ngahiliwir, jika nu ngahajak datang arek lalajo tilu jalma nu keur pakaulan. Disurakan ku sora gaang, dipirig ku sora jangkrik, dialokan ku sora londok teh. Cicir jeung cari cangkas harita mani rame sing saruit. Jika anu suka bunga, nempo hiburan murah ti Mang Daryo saparkanca. Ngigelna mani parigel. Atuh godegna oge harita ting ninggang kana sora goong. Rengkenek ninggang kana sora kecrek. Da puguh atuh sora gamelanana masing-masing aya dina biwirna teh. Wargi cag tunda heula ayeuna anu keur sing rengkenek ngigelan duit. Sabab ditungguan oge mata kesel da ngigelna teh rek sakuatna cenah teu nurutkeun kana lagu. Aina urang caturkeun bah ondok teh. Barang sup ka jero imah ret ka pamajikanana harita teh.
Malah pok nyarita semu bunga. Sama beres rencana urang teh ieu. Duit anu sakarung ku abah geus dipicieun di jalan gede. Jigana bae poe isuk sadia piwadaleun teh ngan tinggal ngijab genelah di kamar karamat. Cek Bah Ondok harita bari rek diuk dina kursi hareupeun pamajikanana teh. Palebah mana miceuna abah rada jauh henteu ti lemur. Cek bisa mah harita bari neuteub ka Bah Ondok wargi. Bah Ondok pok ngajawab, ih bogoh atuh tapi henteu jauh pisan. Sabab abah ge teu wani atuh leumpang jauh. Bisi kapangi pokona mah kurona. Heuh nya kajeun atuh pokona mah asal geus dilaksanakeun we. Tinggal nungguan hasilna lah. Nah eta teh duit teh aya anu mawa atawa eueuh. Ngan wayahna dina peuting ieu mah abah teh ulah sare, Bah. Naon sababna sama? Mangkadung tunduh abah teh ieu. Ih ari abah bisi ayana naon moal kanyahoan. Sabab abah teh tadi geus babakti ka Kangjeng Gusti. Anu tangtuna oge sawaktu-waktu mah eta teh nya bakal aya anu datang ka dieu. Rek saha nu ngabageakeun ari abah sare mah. Nu matak ulah sare. Cik bisa mah harita bari heuai teh. Oh bener ketang atulah. Tapi mane oge payah nae ulah sare sama. Sabab abah teh keung kali sorangan mah. Ongkos sok lapar deui. Nya heug atulah ari kudu-kudu teuing mah di baturan. Tapi maturanana rek bari sare di dieu dina kursi. Kitu cik bisa mah bari ngadayagdag nyarande kana kursi. Repeureum ker kerek mani nyegrek. Itu si sama. Piraku tega ka kami carek narek sare teh. Ih, kula pesker kerek mani nyegrek. Ku teu uyahan si sama mah. Kitu cek Bah Ondok bari ngadayagdag manehna ge nyarande kana kursi. Reup harita peureum maksudna mah hayang sare maneh oge. Manehna nurutan pamajikanana. Tapi hanjakan manehna mah teu bisa. Sabab pikiran custos baik kumalayang ka mana meni. Malah tungtung nama berai beuntan deui pitunduhun teh aya sakaprul-kaprul acan. Kusiweul Bah Ondok ngaluarkeun padudan terus si dedetan bako. Geus kitu terus diduru bari dikenyot. Serbu ngasupna mani mulek minuhan tengah imah. Atuh buguh reungit anu tadi barang ngeong teh kalabur bisa mah beuki tibra sarena sabab teu diganggu ku reungit teh. Wargi sama sadayana menang sawatara jongjongan mah harita Bah Ondok teh ngahuleung bae pikiranna teu boleh inget nyatana kana duit anu sakarung teh. Malaras diinget deui kana kawajibanana anu kudu caos ka raja siluman buta teh. Nya meunang sabaraha waktu mah Bah Ondok teh ngahuleung bae. Ngomong henteu usik henteu padudanana oge dicecekal tapi dikenyot mah henteu. Hasupna mulek harita teh kaluhur. Jiga hasup parupuyan bae. Sanggeus sadalila kolebat aya hiji ilham pok Bah Ondok nyarita sorangan. Ah, teu puguh aing cicing aya di imah. Ah, rek sare teu unu teu tunuh, rek dahar teu lapar. Ah, mending ngarek nempo tutundaan. Ngaya keneh atawa eueuh. Sabab aing teh beda rasaan ieu. Keun pantu mah lek dikunci di luar. Itu cek Bah Ondok bari jungnangtung terus memener sarungna. Geus saged mah koloyong nyampeurkeun panto. Kolo terak ngalaan tulak berai panto muka. Reket ditutup deui lalaunan. Geus kitu jetrek disosi ti luar. Leo sarita teh Bah Ondok teh ninggalkeun imahna. Jadi leumpangna oge salse bae. Henteu rusuh da teu aya burueun teh. Nya barang geus leumpang kira-kira 100 meter ti imahna. Reg Bah Ondok teh ngarandeg sabab gadenge hawar-hawar aya nu ngomong bari reang. Terus diteges-teges salila-lila. Sirahna oge harita mani dengdek bae. Panon meletet jiga nu kerendutan. Tapi anu ngaromong mah teu bogu kadengena reang teu pararuguh jiga nyeruan kabur. Ih, teu puguh eta teh nya. Na sora manusia atawa sora jurig cenah. Ongko rame tapi teh anu kaharti basana.
Tapi arek disampeurkeun ku aing ngapiraku jurig mah bisa nyuara kitu. Ceuk Bang Ondok bari gedig lempang deui ngajugjug ka tempat datangna sora. Oreng eta teh sora Mang Daryo jeung si Iman Katut Siwawat anu keur aranteng engklak-engklakan bari ngocombang rame pisan. Wargi beuki lila harita beuki deukeut we ka tempat Mang Daryo nya sorana oge beuki tetela bae tah ku Bah Ondok teh kadengena. Malah lila-lila mah mani jelas pisan. Sanggis ngaliwatan sabara pengkolan serog Bah Ondok kajalan gede. Barang red kapal lebah anu rame bereh ku Bah Ondok katempo aya cahaya lantera. Atuh gancang diburu tapi sameh tapi gebeg Bah Ondok ngagebeg staker kebeg. Sabab katempo jelas pisan. Mang Daryo teh keur ngigelan karung anu kumanehna dipiceun teh. Atuh leung Bah Ondok teh ngahuleung mani ngagateng. Panonna molohok anu keur sing arengklak ngigelan duit sakarung teh. Lila-lila Bah Ondok ngomong sorangan bari gogodeg, "Bu, teteh latih sulaya jeung rasaan ieu. Duit aing anu dipiceun geus aya nu nyokot, tapi cilaka anu nyokotna si Daryo jeung si Wawat. Aduh, ieu dua jalma geus arapaleun ka aing. Mangkana itu dor sing arigal di arigalan. Kasebelan sia. Tangtu eta duit mah aya hartina. Sakunca jeung sakunci moal daekeun nyokot eta manusia. Ulah ngajar si Daryo teh. Rugi besar aing ayeuna ieu. Duit beak manusia teu meunang. Kumaha carana ieu? Sangkan si Daryo teu bisa ngamilik kana eta duit. Leung Bah Ondok teh harita ngahuleung mikiran sajeroning hatena nya lila-lila mah nye harita Bah Ondok teh seri sorangan jiga anu miring. Ok nyarita deui. Bener-bener. Arek kitu we ayeuna malah. Ceuk Bah Ondok harita manehna matak teu mata kaharti. Leos manehna teh mulang di ka imahna jarta sing arengklak di manehna teh. Bener anu sing arengklak mah henteu dibere deui atawa henteu direret deui ku manehna. Punten wargi kalepatannya dina ieu teh. Kalepatannya sekali dia. Bah Ondok harita teu mata kaharti. Leos manehna teh mulang deui ka imahna. Jadi anu sing arengklak mah teu dideret deui ku manehna. Ngagedik bae gancang pisan lantaran hayang buru-buru nepi ka imahna teh. Nya sanggis nepi ka imahna gancang Bah Ondok ngetrokan panto tarik pisan. Manehna teu ingeteun yen eta panto disosi ti luar. Ari bisa mah barang ngadenge anu ngagedoran panto mani ngorejat deregdeg lumpat ka kamarna kebut mebeutkeun maneh kana ranjang. Terus meleun sirah ku samping kebat. Sabab disangkana mah nu datang teh utusan siluman buta hejo teh. Anu matak boro-boro daek ngalaan tulak panto. Jadi ngomong gitu wanieun da sieunun dibawa ku siluman buta hejo teh. Ari Bah Ondok wargi kacida keheuleunnana. Panto teu aya nu mungkakeun teh kalayan teu asa-asa heat cekok panto ditajung orungkut Bah Ondok teh murungkut. Lantaran sukuna nyeri ka bina-bina. Manehna mani nyengir bari ngarampaan sukuna. Sedeng panto mah teu ngab-ngab acan. Ari bisa mah begi geumpeur bae disangka nama eta teh waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina urang pungkas dicekapeun deuykeun ka dieu we heula dongeng Sunda dina judul Sikuluk karangan Kilik sambagian ka-47. Dongeng Sunda ieu wargi sakoma biasa dina YouTube dina channel @mangdinamara. Kugituna ka wargi sadayana bawa istri pameget nu anu sepuhna pamugi wae sok sanaos mangdepikeun dongeng anu kusim kuring debedar tiasa ngajantenkeun landong pangbrahmanahnya wargi. Jadi jeung baturai kalian insyaallah cariyos Sikuluk bagian anu ka-48 enjingna waktos anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun kepada sanesana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.